Oke barudak. Ayeuna nu ngaranna digorowan maju ka hareup. Nu kahiji Kajum. Aisyah. Naon? Aing ngomong mah sia teh TikToker gede. Aing ngaran Kajum kos uyut aing. Teu nyaraho teuing nang indung bapak aing. Geus cokot tuh saragamna di tukang. Oke selanjutnya saha teh? Jumanta nu mana Jumanta? Hadir. Oke maju. Jang kumaha ieu teh? Naon kumaha? Tararega indung bapak maneh mere ngaran ka maneh? Tadi Kajum ayeuna Jumanta. Wararaas teuing euy. Jiga santra jeung uyut aing oge ngaranna Randy. Sia budak ayeuna ngaranna Jumanta. Nah, beuki-beuki teuing kana ngomong lagi teh. Teu yakin aing bakal batal lila-lila jeung sia. Oh, ayo ke dia maju itu. Tarima mah ayo sok. Ke dia maju sok. Ayo. Song iseng di dewe lah. Ayo sok. Paduli sia sakti jeung tetek bengek nih ngaganggu dituar ku aing sia. Cabing teh ngundang adat. Geus lah cokot baju najong. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Hei, kenaon cing wae? Ka dieu. Nah, ngaran aing teu disebut. Pantinya sia hungkul nu ayeuna oge. Buru ka dieu. Ulah sok mulai pilih kasih, bisi ribut gede. Lila. Oke, barudak. Ayeuna buka kotak nu aya di hareupeun maneh. Cokot saurang hiji. Naon ieu euy? Wah. Alat ganti wujud. Dia pun mere ngaran ka alat sia teh. Hayang warna unyu. Perhatikan ka dia cara pakaian kieu ya. Tinggal pencet tengah kieu ya. Wih. Wah, gelo sia tah. Coba tempo. Ari geus kieu emang moal tegak kitu ah. Tapi marane moal maka bisa nyobaan ayeuna ye. Teu bisa euy. Sabab ieu daya obahna teh mangsa eutik ngan 3 kali hungkul. Engke we berubahna lamun geus aya monster ya. Kecewa berat aing. Terus dah kado. Naon moy? Aing boga ide euy. Kumaha mun maneh jeung urang pura-pura gelut? Supaya ketempo jagoan. Supaya batur teh sararieun jeung dararepa ka urang. Ditenggel di kajauhan, maneh teh mecat ka tukang. Kieu tah, tuluy kekieuan. Kekerejitan we bejiga. Heukeum bae blok oge nya. Apa nih sabun? Piraku jol gelut teh sababna. Deuh sababna mah atuh maneh teh kadupak. Tuluy ngambek ka urang. Oke. Ayeuna, piraku kemari. Nah, hateu ngambek. Oh, geus mulai ya teh. Ilah, otak di mana ditundana otak nepi ka belet kitu sia euy. Didupak sia ngambek. Nyebut naon we ka aing? Atuh sok balikan deui. Hei. Ampun aing mah. Awas ya. Nanaonan maneh ngajorong urang. Kuat teu nyari. Hampura we tuh. Oh, nya dihampura aing eta hampura mah. Moal prak atuh goblok ku sia dihampura mah. Aja. Kabina-bina si eta.